sareng ngabatalkeun hu kana eta wudu naon kullu ma setiap perkara kharaja anu kaluar ieu umat minal kubuli tina palawangan payun waduburi sareng palawangan pengker naonana ainan datiyahna centulna warihan sareng angin walam suhuma sareng nyabakna kubul dubur bibutunir rohati kujero dampal tampak ao butunil asobi'i atawa jero pirang-pirang rambut min nafsihi ti dirina jalma au ghairihi atawa liyan jalma walau liwaladihi sanajan kabudakna ieu jalma as-sogiri anu alit keneh watalak koi basarotai zakarin sareng paantel dua kulit lalaki wa unsa sareng istri balago anu nepi ieu zakar wal unsa hadda syahwati kana batasan syahwat laisa anu teu aya bainahuma antara ieu rajul jeung unsa zakar jeung unsa naon mahromiyatun ikatan mahrom binasabin kalawan sanasab aurodhoin atawa saudara sasusu au musoharotin atawa mitoha bila hailin kalawan teu aya nu ngahalangan wa zawalul akli sareng hilang akal illama kecuali jalma nama anu kulem ieu man qaidan barina anu calik mumakinan tur anu netepkeun halaqatan duburihi kana
bubuleun duburna ieu man wa ma jeung perkara jeung kana perkara tetep ma haulaha disakuriringeun ieu halaqah wa yubtilu sareng ngabatalkeun hu kana ieu wudu naon kullu ma setiap perkara kharaja nu kaluar ma minal kubuli tina palawangan payun au waduburi sareng palawangan pengker naonana ainan jentulna warihan sareng angin walam suhuma sareng nyabakna ieu kubul dubur bibutuni rohati kudampal tampa au butunil asobi'i atawa ku jero pirang-pirang ramo min nafsihi ti dirina jalma au ghairi atawa tilian jalma walau liwaladihi jeung sanajan kabudakna ieu jalma asogiri nu leutik keneh wa talaqai basarotai zakarin sareng paantel dua kulit lalaki wa unsa sareng istri balago anu nepi zakar wa unsa hadas syahwati kana batasan syahwat laisa anu teu aya bainahuma antara zakar wa unsa naon mahromiyatun ikatan mahram binasabin kalawan sanasab au rodoin atawa sasusu au musoharotin atawa mitoha bilaha ilin kalawan teu aya nu ngahalangan wa zawalul akli sareng leungit akal ilaman kecuali jalma nama anu sare man qaidan barina diuk mumakinan barina netepkeun halaqata duburi kana bubuleun duburna man wa majeng kana perkara haulaha tetep ma sakurilingeun ieu halaqah sok Kelas 2 istri pamegat awas sok istri
Bismillahirrahmanirrahim. Kamari hilap tacan didugikeunnya anu cai dua kulah tadi kapanggih dina sapina. Ukuran letterna teh lamun dua kulah tacan dilajeng. Wahia tusawi mi'ataini wasab'ina litron. Minimal ukuran cai dua kulah teh nyaeta 270 liter. Kamarikan dina kitab macan kana letterkeun. Eta teh kasauran Syekh Afifuddin Muhajir dina kitabna nyaeta Fathul Mujibil Qorib. Fathul Mujibil Qorib. Upami dina bak ukuran bakna lamun anu persegi maka ukuranana 8, sabaraha tadi isuk teh 8,8 8,80 nya 8,8 82 cm ukuran panjang, ukuran kedalaman kotak itulah mun kotak ieu si bakna. Tos tau ukuran cai dua kulah. Ayeuna bade nguningakeun anu ngabatalkeun kana wudu. Sabada kamari nguningakeun kaifiyah pertingkah wudu kumaha wae sareng naon wae anu wajibna bahkan nu kalebet sunatna oge tos didugikeun. Tadina sateu acan lebet kana pangbatalan wudu dina perihal urang ngamadhab dina ilmu fikih teu kenging talpek. Kumaha talpek teh? Nyokotan nu entengna wungkul. Contoh sapertoskeun kamari pertingkah wudu eta teh numutkeun madhab Syafi'iyah. Nu titik berat perbentenanana dina mashur roksi. Upami madhab Syafi'iyah mah cekap saalit, upami madhab nusanes mah kedah sadayana bahkan goslu sanes mashu dina rosu teh madhab nusanes mah. Contoh urang wuduna make kaifiyah nu kamari madhab Imam Syafi'iyah. Tapi pangbatalanana urang nganggo imam madhab anu sanes, mangka eta disebatna talpek. Talpek sapertos kitu teh teu kenging. Upami bade wudu madhab Syafi'iyah pangbatalanna oge kedah madhab Syafi'iyah. Upami wuduna Malikiyah maka pangbatana oge kedah madhab Malikiyah. Kitu deui madhab nu sanesna. Janten teu kenging talpek. Di urang ayeuna can ngalaman, lamun nu tos ka Arab mah pasti ngalaman pindah madhab heula. Ngan lamun pindah madhab kudu sapaket, lamun wudu jeung pangbatalanana samadhab. Ulah dicampur-campur neangan nu entengna. Contoh ke kapayun, sapertoskeun urang paantel kulit lalaki jeung awewe batal soteh lamun ayeuna menurut madhab Syafi'iyah. Tapi menurut madhab nu sanes mah paantel nu mantak ngabatalkeun teh ae jama'tum. Lamun aya hubungan suami istri antara
pamegat sareng istri nembe batal ukur paantel mah henteu. Ta eta contoh perbedaan. Jadi lamun wuduna Syafi'iyah pangbatalan oge kudu Syafi'iyah. Ulah dicampur-campur madhab talpek ngaranan kitu. Taya nu ngabatalkeun kana wudu urang sebatan hiji-hiji. Kahiji kullu ma kharaja minal kubuli wad duburi ainan warihan aya nu kaluar tina salah sahiji palawangan pengker atanapi palawangan payun bentuk nama zatia benda jiga tai kiih tukan ainan katempo naonna teh jentulna warihan atawa berbentuk angin katempo teu rupa hitut henteu ukur kaambeu wungkul teu oge lamun hitutna nu malepes lamun nu tarik mah kadang-kadang teu bau. Walau kana khurujur rihi minal kubul. Kan ilaharna kaluar angin teh ti mana? Kaluar angin ti mana? Palawangan tukang. Pernah ngadenge hitut palawangan hareup? Moal aya. Tapi mun teu ama aya dina sarahna walau kana khurujur rihi minal kubul sok sanajan kaluar angina tina palawangan hareup ngahuit meureunnya ulah laki mah mapati daliangna leutik ai kubul mah awe mah liang kubulna kan badak bisa pakai niup piriwit bisi ya mah bisi aya nu kaluar angin tina palawangan hareup eta ge sarua pangabatalkeun tahiron au najsan nu kaluar nama rek barang anu suci atawa barang anu najis. Nu najis mah geus masyhurnya cikiih najis tai najis mana cik barang nu suci contoh cai naon cai mani mah teu ngabatalkeun wudu ngawajibkeun kana adus wadi najis madi najis contoh teamah kateleg kaleci kaluar deui bentuk naon kaleci itu kan secara datiahna mah naon suci disebut najis sote pedah kalumuran ku tai misalkeun atawa naon tieulah teh nu dahar nu kambek teh genjernya kangkung marada leuweung leutik genjer kan bararadingnya eta datiahna mah naon suci jadi najis teh pedah kumaha kalumuran kotoran tina jeroan hafad japan aurutuban nu kaluar nama bentukna garing atawa baseuh tai garing baseuh caon cik nu garing nu garing naon cik sukro hideung eta garing baseuh ngan tereh jadi garingna mu'tadan kabaulin rek anu biasa sapertikeun cikiih
au nazaron atawa nu langka kaluarna mana kadam min pisolin saperti getih in pisol naonnana sikiih kaluarnana jika nu panyakitna naudzubillah sok aya kaluar kotoran teh lain sabiasana atawa getih beureum gitu kaluar tina palawan tuh kunaon tadi urang nyebutkeun cai mani mah teu ngabatalkeun kana naon kana wudu aya tadi nasara ilal maniyal mutawaddiu kecuali cai kokodot cai mani jalma anu wudu wahdahu al kharija minhu awalan kitu oge lamun cai mani na wungkul kaluar teh teu dicampuran ku wadi atawa ku madi atawa ku kotoran nu sajen nu najis murni we cai mani wungkul nu kaluar teh ta eta mah teu ngabatalkeun kana fala yaqtulu al wudu'u teu ngabatalkeun teu batal naon al wuduna tapi li annahu wajibun al ghusla sok sanaos teu batal wudu tapi tetep di mana kaluar cai mani wajib ngalaksanakeun hadus tos eta hiji aya nu kaluar tina palawangan payun atanapi palawangan pengker bentuk nama zat atanapi angin. Dua, walam suhuma bi butunir rohati au butunil asobi'i min nafsihi au goirihi walau liwaladihi sogiri. Tambah kesel hayuwe nyobobogaan gatel hanteu pangangguran we loba dicoo talamsu kade butuni rohak ya ieu butuni rohak nu antel di mana diadakeun tah ieu butuni rohak butunul asobi mana tah ieu masih kene batal itu kade mun gatel gelangna ku ieu we tah kieu keun eta melakukeun amun awewe garok ieu ulah ku jero atawa ku gigir lamun embung batal kadek kubul jeung duburnya palawangan hareup jeung palawangan tukang ngome baok mah teu batal bisi geus ayaan tawa naon disebut nu kakarajan teh bulu kumprung bulu naon bulu kumut anu can hariras geuningan baokna teh kakara erek mana nu disebut kubul dubur tah upami ayeuna dipamegat ieu contoh bobogaan lalaki kabeneran kieu deui rada akur aya anu memeh disundatna teh kan sok tutupan ku kocok geuningannya helm tah lamun nyabak ieu ujungna nu disebut naon teh kubul lamun awewe mana anu nampak ketika keur nagok sok nagok kabeh pernah ditoong teu lah ta eta kubul ulah aya bisi kaseglong ulah nu diome atawa dubur ari dubur mah palawangan pengker mana nu batal anu nampak ketika keur ngabeten
eta teh kaasupkeun dohir kade sehingga lamun adus kudu ngabeten kade sok aya geuningan beubeuremna dina liang tai teh kerod ya meureun disebutna eta anu batal di mana dicabak ku dampal panangan tanapi ku jero dampal rambut min nafsihi au ghairihi rek nyabak nu sorangan atawa keur heureuy nyabak nu batur cek lamun ayeuna nyabak nu batur nu batalna nu mana anu nyabak kitu oge lamun sajenis lalaki jeung lalaki kitu nyabak nu batur nu batalna teh nu nyabak nu dicabakna mah teu batal kecuali lamun beda jenis antawis pamaget sareng istri jelas ku paantelna oge naon batal eta mah kumaha da keur ngasusi kakang atawa keur ngasusi caca lamun lalaki diombehan panasaran meureun lalaki nempo we nu budak leutik atawa awewe nempo we nu si kakang atawa nu si aden atawa nu si nadib nu tara di calana sarua sok sanajan nyabakna nu budak leutik sarua batal meunang mana tingali walau lisogirin tak kadinya wal muradu bid dubur kablah handapna aya teh nu dingaranan dubur teh kieu ya wal muradu bid dubur kapanggih teu satu orang papayla baca kabnillah do sawaun kana mutasilaini aw munfasilaini mada masmuhuma palauda qol munfasilu hatta zalal ismu lam yankid wa minal qubulil bidri wal kulfati halati solihima fa in qata'a fala naqadu bihima aya wal muradu bidubur ta aya multaqo manfadihi zahiron tempat tepung kapan nu rapet sote anu hirup da ari anu maot mah molongpong tiap-tiap ling-liangan nu rapet nalika keur hirupna teh mana manfadihi zahiron teh kan tempo geura liang tai hayam kan sok itunya mual ta lupa antal antara gigir jeung gigir atawa luhur handap ta nu dingaranan dubur kalabatkeun dubur wa minhu ma yadharu indal istirkhai kalabatkeun dohir dubur nyaeta perkara anu dohir ketika istirkha non istirkha teh ngabetenkeun al matlubi bil istinjai anu disupri nalika keur bebersih kan sok nampaknya ti jero teh saeutik keluar tanu nampak di luar ketika dibeterkeun eta nu disebut eta ge kalebetkeun dubur bahkan kalebetkeun dohir mana ayeuna kubul kapayun saalin wal muradu bil kubulil mar'ah ari pameget mah geus jelas ieu anu disebut kubul ti golongan istri multaqos syafaroiha nyaeta tepungna dua biwir bener biwirna dua wa ma bainahuma min bidrin wa manfadin jeung antara
dua bibir eta naon kitu awe di tengahna bibir dua jeung perkara nu aya antara bibir dua bibir setan itu teh bibir jalma mah kagigir bibir setan mah nangtung kaos bogaan awewe cenah ta eta nomor kadua nyabak kubul atawa dubur rek nu sorangan atawa nu batur sok sanajan ka budak leutik. Tilu wa talaqoe basarotai zakarin wa unsa balago hadas syahwati laisa bainahuma mahromiyatun binasabin aw rodoin aw musoharatin. Paantal dua kulit lalaki jeung awewe anu geus nepi kana batasan balik syahwat lain balik ada syahwat anu geus nepi kana batasan syahwat kan kadang kawis nu can balik ge syahwat mah geus aya nya nu geus sidang mah laisa bainahuma mahromiyatun binasabin aw rodoin aw musoharah. Awe bisi keur ngasuh si Kakang, si Aden, si Nadib. Coba antaranjang hareupeunana. Bogaana nangtung teu. Lamun can nangtung berarti can nepi kana hadas syahwat. Sanejan can balik gade. Sabab teu saalit jalmi anu can balik tapi syahwat tos dugi batasan syahwat nya aya sar gitu ketika deket atawa nempok lawan jenis teh ngan lamun geus balik eueuh sar wae pariksa ka dokter bisi beuki ka sesama hadas syahwat laisa bainahuma mahromiyatun batal sote lamun antawis pameget sareng istrina teu aya ikatan mahram. Kumaha mahromna rek secara nasab teh adi lanceuk gitu kandung aurodoin atawa saudara mahramna teh saudara sasusu sabab dina fikih aya nu disebut indung rodo indung nyusuan sapertoskeun baginda Nabi kan teu wungkul ku nu janten ibuna disusuanan teh sapertoskeun Halimah Sa'diyah eta namina ibu susu baginda Nabi eta teh kalebetkeun mahram contoh ieu urang teh jeung Acep misalkeun kan teh nasab urang contohna teh nyusu kasahanya lah kemerok kolot teh gitu darual sak nu kolot teh nu geus boga budak ame babari nyamper contoh kieu urang teh nyusu kaci jojo misalkeun teh kereun mangolehna tah tuluy urang teh ngenyot susu cejojona teh nepi kana batasan kan minimal upami telepat duka 3 duka 5 kenyotan mungkin jadi ayeuna saudara sasusu berarti urang jeung budak teh si Ropi da nu pangleutikna berarti urang teh adi lanceuk sasusu ta urang jeung si Ropi teu batal ngaranna saudara satu nu disebut saudara rodok teh seperti kitu. Mana atuh nu kalabatkeun mahram samantawis engke diuningakeun bagan secara detailna tadina au rodoin au musaharatin oh hiji heula tuh musaharoh
musaharote indung pamajikan atau indung salaki di urang masuk disebut mito. Eta teh teu batal kade. Teu batal. Sok sanajan urang jeung pamajikanna geus pisah misalkeun atawa urang jeung salakina geus teu bareng tetep we eueuh bahasa urut indung, eueuh bahasa urut bapa, eueuh bahasa mitoha urut, eueuh salamina kitu. Eta teh mahram. Mana nu kalebetkeun mahram tingali au rodoin au musaharotin. Pal mahramiyatu aya isnatani wa isruna nu kalebetkeun golongan mahram teh aya 22. Kade sing apa? Sitatun umiyatun tina 22 anu genep ti golongan indung. 22 cokot genep 16 mana nu ti golongan indung nu genep teh al ummu minan nasabi indung kandung indung urang batal wal ummu minar rodo mun urang mah jiga kacijojoh bieu indung susu wa ummu zaujah indung pamajikan mitoha teh sabaraha hiji tah? Eta ti golongan saha? Indung. 3 4 wa ummul naon eta teh? Mautu ati bimilkil yamin indung anu diwati kalawan milkul yamin. Kaartinya engke aya milkul yamin dina bab munakahat wa mutuatil abi bin nikahi anu diwati bapak kalawan nikah. Mutuatil contoh ieu mah nyontokeun nya lain ngadoakeun. Bapak urang teh ngawati istri nu sanes. Tapi aya dina ikatan pertikahan nyandung gitu. Tah ka indung ka pamajikan bapak urang nu saejeun nu lain indung urang gitu. Eta teh sarua. Naon? Mahram. Tapi aya ikatan nikah kade, ikatan nikah. Wa bimilkil yamin jeung indung milkul yamin kaelah dijelaskeun naon indung milkul yamin eta genep aya genepnya aya we metere wasitatun bintiyatun bangsa budak awewe tadi genep ayeuna genep 12 bener 12 hiji bintu minan nasab budak teges budak kandung awewe wa bintu minar rodo anak awewe tina sasusu siropi teh jika orang siropi bieu wa bintu jaujah anak pamajikan idza dakhala bil ummi bintu jaujah anak awewe pamajikan di mana ngaduhul si jalma bil umi ka indung kayak kumaha ya anak istri pamajikan di mana ngaduhul jalma ka indung anak pamajikan kumanya bintul jaujah engke lah sebutanna lah pilih lepat kayak orang tinggal ide wa bintul mautu ati bimilkil yamin anak awewe anu diwati kalawan milkul yamin
wa mautu atul ibni bin nikahi anu diwati ku anak lalaki kalawan aya dina pertikahan. Wa bimilkil yamin eta genep di golongan anak awewe. Wasin tani ukhtait ukhtiyatin dua ti golongan dulur awewe ukhtiyah ukhti al ukhtu minan nasab dulur tina nasab adi lanceuk kitu ukhtun teh. Wal ukhtun sareng dulur minar rodo tina sasusu jika urang dieu anu nyusu ka si jojoh teh urang jeung si Ropi berarti teu batal eta ukhtun minar rodo disebutna. Wasintani khaliyah ieu dua nu bangsa bibi khalatun minan nasab bibi secara nasab wa khalatun minar rodo bibi tegas gitu. Bibi tegas bibi kandung atawa bibi ti saudara sasusu. Wasintani umiyah amiyatun bangsa paman bibi gitu. Aya khola bibi amiyah bibi kan aya urang masuk aya uwa atau bibinya bahasa itu. Hiji ummah minan nasab dua ummah minar rodo wa bibi sakadung atau sasusu. Wa arbaatun binti yatim minal ikhwah opat ti golongan anak awewe ti dulur awewe berarti budak budak lanceuk atau budak adi disebutna teh naon alo di urang mah kitu. Bintul akhi anak awewe lalaki anak awewe dulur lalaki mun urang mah kasih alipa tak kitu. Eta teh alipa teh ngaranna bintul akhi anak awewe ti dulur lalaki minan nasab wa bintul akhi minar rodo anak awewe ti dulur lalaki sasusu. Wa bintul ukhti anak awewe ti dulur awewe minan nasab mun urang mah ka putra teh si sanu leutik teh si Kinanti eta ngaranna bintul ukhti anak awewe ti dulur awewe atawa bintul ukhti minar rodo anak awewe ti dulur awewe anu sasusu eta nasab. Kian urang tinggal ini bilih aya nu lepat ta paantelna teh bila hailin teu aya nu ngahalangan ari kitu mah aya nu ngahalangan antawis kulit pamegat sareng kulit istri ngaranna oge atuh lain antel aya nu ngahalangan mah nya. Walhasil handapun bila hailin walhasil inna talaqon nakidun ari kesimpulanana sayakosna tepung nakidun eta nu ngabatalkeun lil wudu'i kana wudu bisuruti sittatin kalawan pirang-pirang syarat nu genep. Hiji kaasupkeun batal kana wudu ye syarat pantelna genep ayyakuna bainal mukhtalifain dukuratun wa unusatun nu paantelna teh beda duanana nu hiji lalaki nu hiji awewe. Dua ayyakuna bil basyarati dunasyari wasinni wadopri paantelna teh ku kulit dunasyari teu buluh mah ngadu buuk wasinni atawa ngadu huntu teu batal wadoprin ngadu kuku teu batal. Hiji paantelna mukhtalifain lalaki jeung awewe
lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe teu batal. 2 paantelna ku kulit. 3 aya bulugo kullun minadzukuri wal unsa hadda yustaha fihi palau balago ahaduhuma zalika dunal akhor fala nakida likulli minhuma. Katilu aya bulugo nepi sakulun saban saiji minadzakari tilalaki wal unsa jeung istri hadda syahwat hadda yustaha fihi anu dipikahayang yustaha hadan kana batasan yustaha anu dipikahayang fihi dina ieu had. Palau balago mangka lamun nepi sahuduma salah sahiji unsa dakar zalika kana had dunal akhor teu anu sejen pala nakida mangka teu batal likulli minhuma. Urang kabudak paantel tapi lain nyabak kubul duburnya, hari nyabak kubul dubur masuk sarjan kabudak leutik tadi kumaha hukumna? Batal. Ieu mah lalaki jeung awewe tapi can nepi kana batasan syahwat. Sehingga lamun urang contoh nu geus paleg urang nyabak budak leutik nu can baleg mangka eta hukum teu batal. 4 adamul mahramiyah bil yakin teu ayana ikatan mahram kalawan yakin. Ari mahram ada teu batal. Khamisuha 5 alla yujida hairun bainahuma paantelna teu aya nu ngahalangan. 6 alla yakuna juz'un ahaduhuma munfasilan alla yakuna yen teu bukti non juz'u adima juz salah sayjina zakar unsa munfasilan narima misah wa huwa dunan nisbi wa huwa ritujuz dunan nisbi eta kurang dina satengah kumaha juz adima munfasilan teh manggi gulal goler bobogaan jalma di sisi jalan lamun ieu mah lamun ta eta ngaranna munfasil geus pisah tina raga. Ta eta nomor sabaraha teh pangbataan wudu teh cika absen deui ka hiji nu kaluar tina salah sahiji palawangan 2 nu kadua nyabak kubul atanapi dubur. 3 pantel kulit lalaki jeung awewe kalawan teu aya halangan. 4 berarti ayeuna wazawalul akli nu ngaleungit nu ngabatalkeun kana wudu teh ngaleungit akal. Naon nu disebut aklun teh tamyiz ari aklun teh kahidengan leungit kahidengan nanti lain kahidengan hidengan. Tamyiz teh ngabedakeun jalma anu geus tamyiz nu geus hideng cirina bisa ngabedakeun antara 2 perkara mana nu alus mana nu goreng ibak tos ku nyalira nyeuseuh mampu nyalira bisa ngurus we gitulah. Singkat nama bi ayyi wajhin kana eta mah kumaha we leungit kahideungan nama naon wae nu sok ngaleungitkeun akal sajabati hees gelo misalkeun teh sakedeung fayantakidul wudu'ul mamsuhu himaron masalan payantakidu narima batal naon wudu'ul mamsuhi mamsuh teh naon mamsuh teh
Himaron kahimar masalan wal mahmum mahmuma gering panas wal mas'uk jalma nu kabentar. Nu gering panas batal wudunanya. Ocol anu mata kaleungitkeun kana akal. Wal mad nah itu madmur apa eta mah. Wal maswur disihir. Wal mahbul di mahbul lizawali tamyizihim eta anu mahmum masmuk jeung nu sejena diasupkeun kategori batal wudu teh sabab lizawali tamyizihim leungit kahidenganana. Lamun teu leungit mah hidengna maka teu batal. Ilamana maqaidan mumakinan halaqata duburihi wa mahaulaha. Masyhurna di urang mah leungit akal teh peda hees. Ngan aya kulem anu teu ngabatalkeun kana wudu. Kumaha? Qaidan mumakinan jalmi anu nuju kulemna bari calik. Calikna oge mumakinan anu netepkeun kana naon halaqata duburihi wa ma haulaha anceg diukna teh lain nonggeng tapi sila lain. Lamun sila tapi heesna teh sisirahna teh kahandap kana pangsujudan atuh bisa ngangkat keneh naonna teh bujurna. Jadi tetep nate lain diukna wungkul termasuk halaqata duburihi liang taina bisa kariksa jeung anu disakurilingna bujur cicing eta mantak lamun embung batal sarena bari diukna bari nyarande teu usik teu malik gitu. Ari lamun ayeuna diuk biasa dia keur yadohan geuningan kan obat WS nya hayu he gituan sok aya geuningan nu tarikna sakali eta kan ngangkat yang tai teh lain ngangkat mangka eta mah batal kade ulah langsung es lamun geus riadohan geus kituan teh wudu heula gitu atau ngajedak ka tukang sok aya leuh gitu. Salat subuh ari cengkat dina ruku jol ngajedak gitu atawa keur atahiyat lila teuing batur mah geus salam geus wiridan hayu we atahiyat ai sing goreng teh lain babacaan karang ngelai kana sarungna hees keur atahiyat sateung-teuingan ta eta atawa lalaki keur jumaahan kade daweuh deui awewe pangeunah-ngeunahna nuntutan lalaki mah keur jumaahan moal manggih deui nuntutan pangeunahna eleh nuntutan keur riadoh ge nuntutan jumaah mah kade lalaki tah kajen wudu heula lamun urang teu yakin keur sarena cicing sok aya nu ngadepong sila tapi sirahna kana pangsujudan teh anu bieu ku urang dibejakeun ongkos sila tapi kana pangsujudan kitu sirahna atawa anu nunutanna bari kikian teh tadi kan eta besar kemungkinan bisa cengkat si bujurna teh kakade hajam wa amal guslu eta pangbatalan wudu ayeuna kana adus wa amal guslu sareng anapun ari adus
Payajibu mangka wajib ke dasar ringkat dari sapinatus sholat masulah munajat. Wa amal guslu anapun ari adus payajibu mangka wajib ieu guslu ala rojuli kapameget wal mar'ati sareng waldon istri idza kharaja wadon bahasa Jawa wadonnya idza kharaja di mana-mana keluar li ahadihima ka salah sahiji rojul jeung mar'ah naon maniun cai papang raos biyak dotin dina nalika nyaring au naumin atawa nalika sare walau kot rotan sanajan saencrot sakecrot wa iza wulijat jeung di mana dibebeskeun naon al hasapatu hasapa pinduburi dina liang tai geuleuh au kubulin atawa dina lawang hareup wa ilam yakhruj jeung sanajan teu kaluar naon maniun cai mani wala waqa'a jeung teu tumiba jeung sanajan teu tumiba naon intisar apa intisar laki di lalaki unggul di awe moalaya gacang awewe mah kembung kempes cenah tanda tarik syahwat datang bener teh we teu nyaho tah wayajibu alal mar'ati wayajibu sareng wajib guslu alal mar'ati ka istri idzan qata'a di mana narima pegat naon haiduha hedna ieu mar'ah au nifasuha atawa nipasna ieu mar'ah au waladat atawa ngalahirkeun ieu mar'ah walau alaqatan jeung sanajan kana getih kimpel ngalahirkeun disebut nanti kauguran gitu teh perkara. Oh, baca logatna heula. Budak leutik mending hees we ieu mah. Sensor. Wa amal guslu payajibu ala rajuli wal mar'ati idza kharaja. Rek balik ti heula jing. Ai teu era mah. Wa amal guslu payajibukeun pengetahuannya. Wa yajibu wajib ka istri sareng pameget
Wajibna wajib naon? Wajib adus. Iraha hiji di mana-mana kaluar cai mani rek keur nyaring atawa keur hees sok sanajan kaluarna saencrot saeutik kotrotan yasirotan walao bilaunid dami sok sanajan nu kaluarna teh si cai manina teh berupa getih biasana cenah nu panyakitan gitu. Jadi kaluarna rek keur nyaring atawa keur sare. Sehingga lamun lalaki ngimpi jima tapi teu kaluar wajib adus henteu? Wajib adus henteu? Sing yakin atuh wajib adus henteu? Henteu da teu kaluar cai mani. 2. Wa iza walajat hasafatu wulijat piduburin au kubulin di mana diasupkeun hasafat dina dubur atawa kubul. Wa ilam yakhruj maniyun wala waqa intisaru sok sanajan teu kaluar cai mani atawa bobogaanana teu ganceng. Mana nu disebut hasafa kudu dibejakeun da jorok-jorok ge. Contoh ieu teh nu lalaki. Ieu teh kan kulfah disebutna teh kocop. Naon? Helm. Nah, lamun ukuran ieu hahaji maneh lalaki asup kabeh mangka wajib adus. Lamun ukur punten wungkul mah teu. Sok sanajan teu kaluar cai wala waqa intisar sok sanajan asupna teh teu keur nantung gitu. Teganganna teh amperna teh keur dihandap gitu. Vektor lamun napi si kamanya teu nyaho tawa nu amperna naik teh. 2 eta 3 bener 2. Nah, salajengna wajib deui adus teh ka istri di mana beres haid atanapi beres nipas atanapi bada ngalahirkeun sok sanajan ngalahirkeunna bentukna alaqah can sampurna jadi jalma si janinna teh au mudghah atawa ngalahirkeunna berbentuk mudghah daging kimpel walau bila balalin sok sanajan ngalahirkeunna eueuh babaseuh garing we kitu diamin ngalahirkeunna. Nah, sarua eta ge wajib. Kade awewe dina perihal pegat haid ieu. Keur memeh kawin mah asa teori wungkul, asa geus cukup teori haid teh. Tapi geus kawin mah justru loba kasus anu ditemui di istri anu keur haid. Ayeuna memeh kawin jadwal haid nentu. Lamun teh mah ayeuna tanggal 4 sok kaluar haid. Biasana lamun anu sehat mah sok rutin setiap tanggal 4. Justru ketika beranjak dewasa mah kadang kawis ayeuna haid teh teu beraturan, teu beratur teh maksudna jadwalna jadi teu menentu. Bahkan dina al ibanah wal ifadah mah
Istri anu nuju hamil oge kadang kawis masuk keluar head. Bahkan orang bahasa bulan naon aya kolot santri kebenaran rada bisa lalaki tapi lain-lain para lalaki tukang tulang tulung kabatur gitu ngadongeng manehna teh kamari mengalahirkeun tapi si awewe nate salila salapan bulan tepegat head. Berarti benar teori kitab teh gitu, nyampak nu hamil oge sok aya kadang kawis kaluar naon head. Atawa contoh di nu jarang nalika meme kawin sapertikeun datangna non waktu head jeung istihadah kade awe sing tenget ayeuna pangsaeutikna zaman head teh 24 jam galibna genep atanapi 7 dinten pangseueurna 15 hari 15 malam zaman suci pangsaalina 15 hari 15 malam pangseueurna teu aya batasanana zaman suci sehingga lamun dikalkulasikeun sabulan penuh satengah dipake head satengah dipake zaman suci kade patokan zaman suci 15 poe lamun kaluar getih tuluy tenepi kana zaman suci urang teh head di ayeuna teh naon beres head akhirnya tanggal 4 teh berarti pangsaeutikna zaman suci urang ke kaluar head tanggal sabaraha tanggal sabaraha 20 kapan pangsaeutikna 15 poe 15 penting karena ini tanggal 4 akhirnya tanggal 4 ditambahan 15 poe zaman suci jadi 18 tak urang kaluar hebna teh ke tanggal 20 lamun kaluar tanggal 20 eta berarti kaasup henteu kaasup sabab geus ninca kana pangsaeutikna zaman suci 15 poe 15 ari kari-kari tanggal 15 Juli teh geus kaluar di getih eta headline lain da acan nepi kana 15 poe atawa kade pas pegatna rata-rata cenah sok beda kan getih antawis ngawitan kaluar mimiti head tuluy tengah-tengah head jeung akhir head bener awe sok beda-beda getina anu akhir mah semu coklat cenanya leuheung lamun bisa geus bisa ngabedakeun saperti kitu palebah nu can apal nu kakaratea atau memang bodoh kana bab head itu kan peryogi di uningan kade tong sangka bab head bab nipas awewe wungkul nu apalna lalaki oge wajib apal bisi boga pamajikan anu can ngarti head da teu saeutik sok sanajan ngalaman mas santren pas ketika ngaji bab head jeung nipas mah da teu apaleun kabeh ieu awewe jadi tetep ketika ayeuna geus kawin nu wajib ngawurukan teh lalaki kanu jadi awewe teh mantak sing apal sok sanajan tibana eta kejadian teh di awewe teu bisa ngawurukanna ditah ngaji atawa maneh indit kaajengan sorangan calakina nanyakeun perihal agama bejakeun we ka pamajikan geus meunang jawabanna ieu mah nanyakeun henteu ngajurung ka pamajikan ditah ngaji henteu atuh doraka seumur-umur gitu mantak sing apal ti ayeuna keneh aya seueur kitab-kitab khusus anu luas dina pembahasan head jeung nipas di antawisna al-ibana wal ifadho atanapi kitab fikih anu fikih anu rada ageng telu kemudian ngabahas headna rada lega seueur
Wa furudul ghusli wallahu a'lam bissawab.